Atong! Naon atuh mah? Naon? Naon mah? Ieu bang marsihankeun ieu ya sayur ya. Mama arek masak. Sing bersihnya sayurna. Mama arek ngesop anu ngeunah. Ngeunah pisan. Yang maneh? Papa maneh? Oh nya tuh mah. Tong! Naon deui? Ieu sayurna ya. Ya sing bersihnya kahadenya papeujeunnya. Salah sing kudu bersih. Naon tong eta tong maneh? Naon tong? Naon tong? Biasa sayur di mah urang. Ang marsihankeun cenah ieu sayur. Aduh. Segala we mah aing mah tuh tingali. Aduh pan lieur ka aing na ge. Maneh kita bersihan sayur? Mun hayang tere bersih, kos urang atuh bersihanana ieu tingali. Urang mah tempo make deterjen we hungkul bersih. Oli ge leungit. Segala rupa ge leungit. Stempet ge eueuh. Bersih pokona mah ku deterjen sabangsa ning rinso. Ku rinso meh bersih. Tinggal nurutan urang maneh mah. Tak perlukan we rinso sok. Kayan ge ieu bersih nu urang. Laleungit pokona mah. Mana naon kitu nyobaan atuh heueuh nya. Ieu lin perulukan kana ieu. Tingali. Acan, kurang bersih. Rinsoan deui. Atong. Eta atong maneh make naon? Eta di kumaha make naon? Geuning ngebudah. Ka dieu atuh tempo. Ya Allah ya Robi eta hatang maneh. Make deterjen sugan eta maneh. Teu apaleun. Alus make deterjen mana naon ge leungit. Leungit bersih. Tong didenget tong. Eta maneh ngabejan teu waras di maneh teh saruana. Aing? Naon jadi ka aing? Hei, naon? Tuh aya mana aku yang bejakeun sia tuh tinggal anak maneh. Maresian sayuran make rinso. Alah, tong maneh. Alah, teu make otak sia mah. Aduh kumaha atuh tong? Kapan tadi teh bersihan lin? Kok bisa bersihan itu nurutan si aciu tah. Nurutan abi teh me bersih. Nyaho Manyang atuh. teh. Gas pican wae nama. Bisa sia karacunan yang bapak siang kete bahaya. Atuh bersih mah lebari teh abi teh geus capek kieu. Gas tanggal ngomong ayeuna mah manane doan baralik sia. Balik.